Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Endrika Salsa Diwiyanti di kelas 11 biji absen 11. Dina kali ieu abdi bade ningalikeun kagiatan sapopoe abdi pas ayana pandemi. Wilujeng nyaksikeun. Saatos gugah abdi teh langsung neresan kasur supados tepa balatak. Teras abdi teh pareman AC supados teu olok listrik. Sahilap oge urang teh kedah ngalakukeun salat subuh heula. Saat salat subuh abdi teh sok ngabuka gordeng supados cahaya nu di luar tiasa asup ke dalam bumi. Janten bumi jadi caang katingalna. Nah, urang sadaya kedah paremkeun lampu mun cahaya matahari tos caang. Mun padamelan di bumi tos nese, abdi sok sarapan sateuacan kagiatan PJJ. Supados urang sadaya janten sumanget ngalakukeun PJJ-na. Kagiatan PJJ teh di kawitan tabu 8 nepi ka tabu 2. Tapi aya istirahatna. Tabu 12 abdi salat zuhur. Saat salat zuhur abdi teh sok ngemil heula. Kaanaman anu abdi tuang nyaeta dimsum. Pas waktuna istirahat PJJ teh abdi sok ngabuka Instagram jeung sajabana. Tabu hiji abdi ngawitan PJJ deui dugi ka tabu 2. Saatos kagiatan PJJ abdi sok nyapu ruang tamu. Tabu pasontan abdi lalajo drakor.